Kamana ieu oleh? Tinggal dua, unjuk suka. Kuat datang nyumponan penyaur paduka. Dopi maksa aya pikir sana. Ada wa moal bade baha wa moal bade ngijing sila bengkok silma. Wa sayong melaksanakeun panjen di sekira paduka. Bujeng hingga kapungut marganita naga larapati kasangakeun. Waya ayeuna kudu ngalaksanakeun pancen di kaula wa tuh anu ngagimbung ulah ditu anu ngaleut ngabandaleut anu ngemat-ngemat datang pinang teh eta teh panana kaula wa jakeun ka aranjeunna wa ditunggu di dieu ayeuna pisan unjuk sumpah wa sejamian mancen tugas di salira paduka. Ya, kalau kaca, dewek dewi kan dia teh sorangan, jeng sini, ayah paribasa di dunia ayah dua papasangan, ayah berang jeung peti, itu ya, ayah tukang kelang jeung karpetan, wayahna kasini nih kan dia tidur.
wayangna ini yang baikkan ini kurang kapato aina pikir ngabagiakeun pikir aing puting curang tuh tinggalin anu gagah anu kasih anu geulis anu herang anu gacang hati-hati ya wayangna silai kudu ngadungakeun ini piragut teh atuh piragut teh ngadungakeun kaditu bisa ngadungakeunnya kayu atuh urang bari silaturahmi kaditu nah urang silaturahmi bari ngadungakeun wayangna ngadunga urang lain banyak barang pentak sugana urang teh aya Iya, ayo, aduh, ayah
kembang tawis pangbagira malati tawis kasih manggan iya jeruk tampi Neng gelis saya ayeuna cepeng cangkeng si Neng. Nah, Neng cepeng pendapat. Nah, sok diasuh heula nya da nama tosa. Bismillahirrahmanirrahim. Diasuh sanes ditunai. Diasuh. Waman pokok. Diasuh. Diasuh. Awas Allah di gelau. Kas. Mangga saling ke apa? Bajang ke mama? Salah mawan ini nanti tuh ini. Ya. Kalau teh ini kata. Biasanya ya. Kan? Wah, ini di mana? Mana? Saksi pakai sepatu Ayeuna Neng gelis jeung Neng saana dicarikeun ka kursi diganggalin kan Mang. Robina di Simkuring di grup Sunda Galuh cekap sakitu pangita papagan di rangkum sahur kapunten anu kasebut kumpul abdi kakedah billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna